Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanggeus namanggih anu diteangan jeung anu dibutuhkeunana. Jaka Sinangling jeung Mang Utun terus barali. Waktu tepi ka imahna Juragan Gandara, memeh nyieun ramuan harita Jaka Sinangling jeung Mang Utun digerowan heula ku Juragan Gandara, diajakan ngobrol, malah laras anting oge milu ngariung. Kadenge harita Juragan Gandara anu cumarita. Kumaha? Geus menang akar-akaran ejeng dangdaunan keur piubareun teh. Jaka Sinangling harita ungeuk terus ngajawab, parantos gan aya milikna be ye Den Aji, mun ayeuna panginten didamelna ye landong kanggo Den Aji teh. Nyakeun tenang, ari geus aya mah ngan memeh nyieun ramuan, kula ngahaja ieu teh rek ngajakan ngobrol heula. Nya itung-itung bari jeung leureuh heula we nya. Da pastina oge jauh meureunan neangan piubareun teh. Juragan Gandara dina waktu harita ngareret ka Mang Utun, anu direret ungeuk bari terus ngajawab, lumayan tebihna gan lumayan. Kawilang daerah anu tos caket ka Pileweungan nya aya berkah geuningan, akhirna mah kengeng anu dipilarian teh. Mangga lajengkeun gan. Juragan Gandara netep deui ka Jaka Sinangling terus nyarita deui. Tah kieu ye, maksud kula ayeuna ngajakan ngobrol teh. Tadi waktu Mang Utun jeung Jaka Sinangling arindit, kula duaan jeung laras anting geus badami. Nu jadi bahan babadamian teh nyaeta, di mana Jaka Sinangling bisa nyageurkeun Aji Sutra anak kula, pihak kula sakulawarga boga cacarekan ieu teh. Semohon cacarekan kumaha kitu gan? Semohon langsung be lah dijelaskeun be ayeuna mah tah Kajang Jaka. Mang Utun harita anu nembalan bari jeung ngareret ka Jaka Sinangling
anu direret ukur unggek. Juragan Gandara neruskeun hanca caritaanana. Tah, ari cacarekan teh kieu. Di mana anak kula cager deui saperti bihari diubaran ku Jaka Sinangling. Pihak kula sakula warga rek mere hadiah. Nyaeta imah ejeng tanah keur tempat cicingna Jaka Sinangling. Eta hadiah teh jelas hak milik. Ngandung harti Jaka Sinangling bisa tumetep di ieu pilemburan. Jaka Sinangling puguh be kaget ngadenge caritaan kitu ti Juragan Gandara. Mang Utun dina waktu harita langsung we manehna mah nyarita deui bari ngararet ka Jaka Sinangling. Wah, waduh. Jangan Edun, Jang. Edun. Hadiah anu lain memeeusan eta mah atuh, Jang. Ujang bisa langsung tumetep di dieu lamun kitu mah. Bisa jadi salembur jeung emang atuh lamun kitu mah, Jang. Juragan Gandara kadenge harita nyarita deui. Tah, eta hadiah teh tangtu be eueuh hartina keur kula mah. Dibandingkeun jeung nyawa anak kula Aji Sutra upama nepikeun ka bisa salamet, pulih deui saperti bihari. Jaka Sinangling ngabagikeun paneutepna ka Juragan Gandara ejeng Laras Anting teu lila terus nyarita lalaunan. Langkung ti payun. Punten ka Juragan oge ka Nyi Mas Laras. Naon anu nembe didugikeun ka hartos? Namung prayogi ka uninga ku Juragan sakulawargi. Margi abdi sejak nulungan Kaden Aji sanes hoyong pamrih, hoyong hadiah namung rupina bae tos janten kawajiban kanggo tulung tinulungan sareng sasama hirupna. Kitu tah ari sikap sareng pamadegan abdi mah gan. Laras Anting imut ka Jaka Sinangling terus milu mairan caritaan. Punten Kang Jaka, abdi ngiring nyambung cariosan ya. Abdi oge pun bapak tos ngartos. Jame sapertos Kang Jaka memang sanes bade pamrih dina masihan pitulung ka sasama. Nanging pihak abdi oge sami sanes ngandung hartos bade ngahinakeun atanapi teu ngartos kana kaayaan Kang Jaka. Nanging eta hadiah teh etang-etang tilam kanyaa nu disarengan ku rasa syukur. Ku ayeuna Kang Aji tiasa damang deui. Janten Kang Jaka muga ulah lepat hartos sareng nolak kana eta hadiah. Juragan Gandara ungut-ungutan bari terus kedal delisan. Tak kitu Jaka Sinangling. Naon anu dicaritakeun ku Laras Anting anak kula teu salah. Memang kitu pisan maksudna teh. Jadi pokokna mah ulah nepikeun ka ditolaknya hadiah ti pihak kula. Laras Anting kadenge nyarita deui. Kang Jaka, ulah dugikeun ka nolak hadiah ti pun bapak, Kang. Margi upami dugikeun ka nolak atuh sami be eta mah sareng teu ngajenan ka kulawargi abdi. Kitu tah Kang Jaka. Janten ulah dugikeun ka ditolak hadiah ti abdi sakulawargi. Jaka Sinangling geus teu bisa deui cumarita ngadenge omongan ti Laras Anting saperti kitu. Jadi serba salah. Ditarima dapugo memang boga keneh maksud anu sejen, pamohalan bisa terus tumetep di dinya. Lamun ditolak dianggap teu ngajenan kanu mere hadiah. Mang Utun unggut-unggutan kadenge harita milu mairan caritaan. Tah ari keur Mang mah kieu yeuh, Jang. Nya cek Mang ieu mah yeuh, mun Ujang nepikeun ka bisa tumetep di ieu pilemburan. Aduh. Bagja pisan keur Mang mah, sabab di mana aya naon-naon oge, Mangnya maksud teh jeung ieu pangisi pilemburan, boh aya nu geuring ripuh jeung sajabana. Geus teu make kudu hese-hese neangan tabib anu bisa ngobaran. Dina waktu ka tukang mah di lembur kawuluyaan lin Ujang teh. Tah ayeuna mapan di lembur keun lah da ari amal hade mah amal kasasama henteu diwatesanan ku tempat. Bener henteu Jang? Jaka Sinangling ungeuk ngabenerkeun kana caritaan Mang Utun bari terus nembalan. Bener Mang. Ayeuna mah urang ngolah ramuan teh Mang. Mun abdi bade ngolah kadamel ramuan teh gan supados tiasa enggal dilandongkeun Kaden Aji.
Juragan Gandara unggek ka Jaka Sinangling bari kedal deui lisan. Nya sok atuh kainya. Gerajieun ubarna. Pugu kula oge geus teu sabar ieu teh. Hayang geuna ningali anu jadi anak cager deui sabihari. Laras Anting milu nyambungan caritaan anu jadi bapakna. Laras Kang Jaka, pun lancek ulah dugikeun kalami teuing kituna teh. Abdi percanten Kang Jaka bakal mampu ngalandongan Kang Aji. Nya mudah-mudahan be atuh Nyimas. Urang memang kedah usaha sakuat tenaga. Geus kitu mah Jaka Sinangling dibantuan ku Mang Utun terus arindit ka tukang rek ngolah ramuan keur piubareun Aji Sutra. Jaka Sinangling mimiti ngubaran Aji Sutra. Ti mimiti ubar anu dibalurkeun nepikeun ka anu diinumkeun. Kakara sakali oge ngubaran geus katingali parobahanana. Aji Sutra ayeuna mah henteu humargung teuing, malah bisa saret tibra nandakeun ubar ti Jaka Sinangling memang mujarab. Jaka Sinangling masih keneh aya di jero kamar Aji Sutra. Sedengkeun Mang Utun nepungan Juragan Gandara jeung Laras Anting. Hebat kan? Hebat nih Mas. Landong ti Jaka Sinangling abong ti tabib sakti. Nyaan. Name sakali oge dilandongkeun langsung katingali parobihanana. Den Aji henteu margung deui ayeuna mah yeuh malah kulemna oge tibra. Laras Anting imut ka Mang Utun bari terus kedal deui lisan. Ari Mang Utun, apan abdi sareng ama oge tadi tetos ningali Mang, kumaha kaayaan Kang Aji. Memang hebat, landong Kang Jaka, nembe sekali ngalandongan oge tos katinggal parobihanana. Pantes, upami kenging julukan tabib sakti teh Mang. Laras semuhun Nyimas, semuhun. Aduh sarengna deui ieu mah tabib teh. Henteu seueur pamunut itu jeung ieu, malah handap asor teu boleh ngarendahkeun anjeun. Pribadina, pokona mah Mang mah simpatik. Memang laras Mang, abdi oge simpati ku kapribadian Kang Jaka teh, anu henteu seueur gaya. Dan memang kitu ketang, ari jalmi laras-laras anu luhung ku ilmu mah, aya paribasa, lodong kosong mah ngentrung sorakna. Siga Mang Utun tah, meni harus ngalentrung sorak mah. Meni kitu Nyimas, meni kitu Kak Mang teh. Meni teung-teuingeun Kak Mang teh. Sanes ngelentrung lantaran sombong Nyimas Mang mah. Nanging Mang mah tos kieu we adatna, resep baceprot ngobrol. Juragan Gandara katingali paromana hegar nandakeun hate anu keur bunga. Sabab manehna ayeuna mah henteu bingung jeung salempang teuing ningali kaayaan Aji Sutra anu geus aya parobahan. Juragan Gandara kadenge harita kedalisan. Numatak Mang Utun, Jaka Sinangling ulah nepikeun ka kuciwa hatena. Kudu diperhatikeun sagala kaperluanana. Bisi manehna erapok lamun ngomong, jadi urang anu kudu surti perhatikeun kaperluan-kaperluanana nya Mang. Beres kan? Abdi oge muhun da terang atugan. Jalmi saperti Jaka Sinangling mah isinan moal wantuneun pok dina ayana kapalai oge. Nu matak, nu mawi. Urangna nu kedah surti nyagannya. Tah, ayeuna kula rek leureuk heula je. Hate jeung pikiran geus tenang ayeuna mah Mang. Laras, ama rek ngagoler heula ye. Oh, mun Mang atuh pilujeng ama. Juragan Gandara dina waktu harita init ninggalkeun eta rohangan muru ka lebah kamarna. Laras Anting neuteup ka Mang Utun terus kedal deui lisan. Cik, ayeuna ku taksiran Mang Utun, Kang Jaka, nah keresaheun upami teu metep di lemur Mang. Menawi tadi sareng Mang ngobrol-ngobrol ngeunaan masalah eta Mang. Ari sanggap Mang mah bet asa piraku. Upami dugikeun kanolakan kanya sareng perhatian ti kulawarga salira Nyimas. Nya pastina oge kersaun atuh. Mun eta mah ceuk Mang. Cek Mang Utun kitu sote. Nanging pan can tangtos jenis nama Mang
Mun Kang Jaka nama tak centang tos kagungan pamadegan sapertos kitu mang. Mun ngan cek mang ye upami lamun dugikeun kanolak teh atanapi henteu keresaheun dijajeuhkeun di dieu bet bodoh kacida atuh Nyimas. Damun mang mah lir upama kaurugan madu karagaragan menjan bodas. Asa ditonyok ku congcot nu mawi heubeut piraku be dugikeun kanolak mah. Ih, ari Mang Utun ku keke. Cek abdi oge eta mah pamadegan emang. Sedengkeun ari kanggo Kang Jaka mah teu acan tangtos mang. Nu mawi mang, ku abdi rek sering diajakan ngobrol supaya Kang Jaka ulah ngaraos asing di tempat anu anyar. Tah kitu sae atuh Nyimas. Nya ari sangemang mah sigana bae masih keneh karagok tah Jaka Sinangling teh. Mohon atuh da nembe oge sabara dinten. Nu biasa nama nu ngalanongan teh ukur narima saredona ayeuna dipasihan hadiah bumi malihanan sareng tanahna. Atuh pugu be kaget anu lain di kieuna. Kaget sanes memeusan, kaget teh Nyimas. Tadu kau pamik kitu Mamang. Nanging terus terang, abdi oge simpati ku pribadina Kang Jaka teh mang. Jamina tenang, henteu rewel, henteu sombong, henteu ieu aing. Tapi buktina dina kamampuanna mah apanan. Kakarasa kali oge di landongan Kang Aji. Tos langsung be aya parobihan mang. Semuhun laras kitu Nyimas. Nya ari mang mah miharep mudah-mudahan be atuh Jaka Sinangling teh nya sing betaheun oge keresaheun tumetep di ieu lembur. Anu kange pangeus di ieu lembur mah tinangtosna oge aratoheun Nyimas. Margi moal hese deui milarian upami teh mah aya anu teu damang sapertos dina kaayaan ayeuna yeuh kieu. Tah, ayeuna bejaan be ku Mang Utun ka Kang Jaka. Abdi hoyong ngobrol kitu mah di pengker mun maksa teh di taman. Da pastina oge panginten waya kieu mah tos nyalse. Oh, mohon Nyimas, mangga Nyimas. Mang Utun terus ngabejaan ka Jaka Sinangling yen laras anting ngadagoan di taman hayang ngobrol. Sanggeusna aya di luar kamarna Aji Sutra. Jaka Sinangling harita tumanya ka Mang Utun. Nah kumanya bet ngajakan ngobrol ka abdi Nyimas laras anting teh. Ngobrol ke naon cenah Mang? Nya duka teuing ngobrolkeun nama, rek ngobrolkeun naon jang. Nganu jelas pasti ngobrolkeun obrolan we meureunnan. Perlu ngobrol. Ngeunaan naon anu bakal diobrolkeun nama, nyapan ke teh beureunan bakal ngobrol ujang teh. Teu paruguh kitu Mamang. Sugan be atuh Mang, terang. Ngarang ke abdi teu bingung dina ngajawabna. Ari cek Mang mah nama ke jeung kudu bingung-bingung segala rupa kangaranan ngobrol. Pirage ngobrol jang. Mang mah puguh oge beuki kana ngobrol teh. Bet jadi geumpeur Mang. Ari diajakan ngobrol ku Nyimas laras anting teh ngadadak sok laleungitan pi omongeun teh. Sok rupa-rupa wae ujang mah make jeung laleungitan pi omongeun segala rupa. Nyekeun be atuh Mang. Di mana ieu teh di taman? Keun abdi ka ditu Mang. Jaka Sinangling sanajan bari jeung masih keneh bingung mikiran naon anu bakal diobrolkeun ku Nyimas laras anting, teu burung be harita indit rek nepungan anu ngajakan ngobrol. Di lebah taman anu sok biasa dipake niis ku Nyimas laras anting. Mangrupa bangku panjang di hareupeunana oge aya deui bangku panjang hiji tempatna linduh ieu da puguh katutupan atawa kahalangan ku rupa-rupa tatangkalan anu ngiuhan. Jaka Sinangling diuk dina bangku anu hiji deui nu aya di hareupeun bangku anu didiukan ku laras anting. Dua teutepan bantrok, dua hate ngageter kadenge laras anting anu harita miheulaan muka caritaan. Atur nuhun Kang Jaka. Abdi ngajah hoyong ngobrol dina waktos ayeuna ye. Tos nyalse. Atos Nyimas. Ku abdi oge katingali Kang Aji neme sekali ngalandongan oge Kang. Tos aya parobihan geuningan. Teu repot teuing ayeuna mah malihan tos tiasa kulem. Mohon Nyimas. Aya berkah geuningan. Ku ayeuna pidoa ti sadayana panginten den Aji tiasa dilandongan. Kalayan ajeuna tos teu repot teuing kaayaanana.
numawi abdi teh ngaturkeun nuhun ka Kang Jaka. Tetela henteu mengukur wartos geningan anu jenengan Jaka Sinangling teh laras tabib sakti. Buktosna landongna memang ampuh. Kumaha kinten-kintena aya di dieu. Maksud abdi teh upami Kang Jaka dugikeun ka tumetep di lemur ieu betah kinten-kintena Kang. Jaka Sinangling rada ngahuleng sakedeung, kawilang rada bingung oge ngadenge laras Anting tumanya seperti kitu. Ulah waka nyabit-nyabit eta Nyimas. Margi apan dan ajina oge teu acan damang leres. Bet jadi isin ka akangna oge teu acan naon tos ngobrolkeun deui masalah eta. Ieu masa upamina Kang. Mun apan pun Bapak tos ngajelaskeun ka Kang Jaka ngeunaan pamaksadanana tah saupamina tos beres. Da abdi gaduh kayakinan Kang Jaka bakal mampu ngalandongan dugikeun ka damangna deui Kang Haji teh. Dugikeun kekagungan kayakinan sapertos kitu Nyimas. Dumasar kana naon kitu eta kayakinan teh? Kayakinan abdi dumasar kana kanyataan. Yen Kang Jaka teh memang tabib anu sakti, anu ahli dina ngalandongan, anu teu damang. Ayeuna ku abdi tiasa kabuktikeun ningali kayaan Kang Haji neme sakali oge di landongan, tos aya parobihan. Saya nama ulah waka muji Nyimas. Margi teu acan damang anu saleresna. Ka abdina janten teu raos mohon arisin ieu teh. Teu kedah ngarendahkeun diri Kang Jaka. Naon rupi anu dilakukan ku Kang Jaka mangrupi tindakan anu mulia. Nulung ka sasama janten wajar upami pihak kulawarga abdi negerakeun perhatian ku cara masihan hadiah. Rupin ari masalah hadiah mah sakumaha anu dijelaskeun sanes tujuan utama. Namun punten sanes ngandung hartos nolak kana naon rupi kasayan sareng perhatosan ti kulawargi salira Nyimas. Oh, abdi ngartos. Abdi paham Kang Jaka. Ke, abdi bade anu ditaroskeun ieu teh ya. Kitu oge puntennya upami rada pribadi. Nanging upami abdi hoyong terang anu langkung jelas ngeunaan pribadi Kang Jaka pan teu kabotan pangintennya. Nah bade naroskeun naon kitu Nyimas? Da teu aya nu istimewa kaayaan pribadi akang mah. Maksud abdi teh dupi Kang Jaka masih kene kagungan sepuh. Oh eta gaduh Nyimas. Sabali masih kene aya di kieuna pun biang sareng pun bapak oge. Namungnya kitu jalmi alit jalmi teu gaduh Nyimas. Abdi sanes naroskeun ngeunaan harta atanapi kakayaan Kang. Abdi menaroskeun teh hoyong terang kaayaan Kang Jaka anu salaresna bilih be. Ku abdi diajakan ngobrol. Kang Jaka tos anu kagungan penengke abdi aya anu ngebenduan panginten. Laras Anting bari ngomong kitu teh dina waktu harita maledogeun imutna ka Jaka Sinangling anu ngajadikeun hate Jaka Sinangling ngageter. Nyimas mah sok rupi-rupi bae. Saha atuh nu keresaheun ka akang? Jalmi anu sangsara kieu Nyimas. Bet naon pupurieunana jalma seperti akang? Henteu kedah sasauran sapertos kitu Kang. Margi henteu sadayana istri kagungan pamadegan sapertos kitu Kang. Dina mihara pamegete mung ukur kana hartana. Ari margi inacena jami sanes ditangtoskeun ku harta banda nanging ku kapribadianana Kang kitu ari numutkeun pangemut abdi mah. Jaka Sinangling ungut-ungutan beuki katara ayeuna mah laras Anting lain wanoja anu ningali kaayaan jalma tina kakayaanana. Nya nuhun be upami kitu mah Nyimas kagungan pamadegan sapertos kitu margi seueurna mah ngajenan jalmi teh tina kakayaanana. Abdi mah teu dugikeun kalarasan dinya Kang. Margi abdi sadar harta banda atanapi raja kaya henteu tiasa janten jaminan kangge kabagjaan sapinuhna Kang. Teu kirang-kirang jalmi anu lubak libuk hartana nanging anjeunna tetep teu ngaraos bagja. Naon anu disaurkeun ku Nyimas laras memang laras Nyimas. Nanging janten jalmi anu sesah oge kirang-kirang nama matak aral subaha. Margi seueur jalmi anu teu kiat kangaranan aya dina kasusahan mah. Terlepat kasauran Kang Jaka nembe. Leresan dieu tetela kabagjaan anu saestuna teh Kang sanes gumantung kana kaayaan harta banda seperti anu karanapan ku diri abdi Kang. Sanaos abdi seueur anu nyangki diri abdi naon kakiranganana estu dianggapna teu aya kasesah. Nanging teu kitu Kang. Sareng kaayaan abdi anu karanapan.
Jaka Sinangling netep antep kalaras anting dua tetepan harita bantrok kadenge Jaka Sinangling nyarita deui. Nah naon kitu anu ngajantenkeun salira Nyimas henteu ngaraos bagja dina ieu kahirupan. Bet akang oge henteu percanten upami jalmi sapertos Nyimas nyarioskeun teu ngaraos bagja mah. Abdi memang moal anu nyangki abdi henteu bagja. Nanging keur diri abdi anu ngaraoskeun anak Kang tetela harta banda raja kaya teh henteu tiasa nulungan geuningan. Ari margina dina ieu hate abdi, dina jiwa abdi masih kene tetep Kang teu acan tiasa ngarasakeun anu kumaha anu bagja saestuna teh Kang. Nya mudah-mudahan be atuh engke kapayun mah salira Nyimas ditepangkeun sareng kabagjaan anu saestu Nyimas. Kitu harapan abdi oge Kang. Namun terus terang saatosna abdi tepang oge ayeuna tiasa ngobrol sareng Kang Jaka saperti kieu. Aya anu nyusup kana perasaan abdi Kang, nyata perasaan tenang, aya gesan tukar pikiran atanapi ngobrol. Anu pikeun diri abdi mah henteu ngartos nah kunaon bet kieu nya Kang nya. Jaka Sinangling ngageter deui hatena sabab lisan anu dikedalkeun ku laras anting geus mere gambaran yen sikep ejeng kaayaan Nyimas laras anting ka dirina salila ieu henteu bisa dianggap ngan ukur biasa-biasa. Oh, akang memang henteu terang larasan di mah Nyimas. Maksud akang teh ku ayana ayeuna diajakan ngobrol kieu oge bet arisin akang mah sareng teu warantun Nyimas. Ulah sasauran kitu Kang Jaka. Terus terang abdi memang simpati ku pribadi Kang Jaka. Omat Kang Jaka ulah dugikeun kanolak upami teh mah dipasihan hadiah teh nya Kang. Abdi miharep sangkan Kang Jaka tiasa tumetep di ieu pilemburan. Kitu teh maksud abdi teh Kang Jaka. Oh, muhun nya mudah-mudahan be atuh Nyimas. Mung ku ayeuna mah teu acan tiasa ngobrolkeun ngabahas dugikeun ka dinya Nyimas akang mah. Ari margi dan ajina oge apanan teu acan damang geuningan. Abdi keduh kayakinan Kang Aci pasti bakal damang deui di landongan ku salira Kang Jaka. Upami engke tos salse henteu kabotan panginten upami abdi tiasa kenal sareng sepuh Kang Jaka. Oh, mangga teu kaabotan akang mah Nyimas. Namung nyata kitu sakumaha anu dijelaskeun. Kolot akang mah estu jalmi anu teu gaduh, jalmi sangsara Nyimas. Henteu kedah nyabit-nyabit soal raja kaya sengam abdi oge Kang. Margi abdi sanes bade ningali eta na Kang. Tah janten mun engke Kang Jaka tiasa tumetep di dieu mah abdi teh tenang panginten. Margi aya nu tiasa diajakan ngobrol sareng tuker pikiran. Margi salami ieu abdi memang teu gaduh jalmi anu tiasa diajakan ngobrol ku abdi Kang. Mohon nya mudah-mudahan be atuh Nyimas. Dan ajina sing enggal damang deui nya sapertos sapi hari. Kitu diantarana obrolan dina waktu harita, malah dina poe anu saterusna kadang-kadang Jaka Sinangling jadi sok rajin era. Sabab gede pisan perhatianana laras anting ka dirina, ti mimiti soal dahar, mandi, baju jeung sajabana, Jaka Sinangling oge bisa ngarti sikep jeung caritaan sarta tetepan laras anting memang rada tembus kana hate manehna. Dina poe isukna sanggeus nanggubaran Aji Sutra dina kaayaan keur nyalse harita Jaka Sinangling diajakan ngobrol ku Mang Utun. Kadenge harita Mang Utun anu keur nyarita Komang bisa beuki ka Bandungan ya Jang. Nyaan gede pisan perhatianana Nyimas laras teh. Buah-buah ye nyaan Jang. Jaka Sinangling netep ka Mang Utun bari terus nyarita. Nyaan kumaha ari Mang Utun? Nyaan naon Mang? Nyaan aya perhatian anu khusus ka Ujang. Da beda atuh diperhatikeun ku Mangna oge Jang. Nu matak cek Mang oge kamari kumaha Nyimas laras anting rada beda cekeng teh sikep jeung perhatianna ka Ujang. Mang Utun mah
sok kamana wae ngobrol teh. Eta mah lantaran karunyaeun meureunan mang ka kuring. Lantaran kuring jelema teu boga, wajar lamun diperhatikeun ku jelema anu aya teh mang. His henteu lain kadinya cigna Jang. Entong sok ngabobodo maneh atuh da mang teh ngora heula Jang. Mang teh ngora heula ngalaman jadi jajaka heula. Bisa nganyahoankeun ngeunaan sikap jeung teutepan oge caritaan hiji wanoja. Lamun hatena keur kaancikan rasa perasaan suka jeung perasaan kacinta. Jaka Sinangling gancang dina waktu harita nyalenggorkeun obrolan kana masalah anu sejena. Manehna embung ka papanjangan ngobrolkeun ngeunaan masalah anu saperti kitu.